naon nuar haur dek mager di mana dipanggil itu ku bapak asna akang ngalah tangkil na dek kangen Hasyim lain kasih aja akang kumpul itu gelap cenah ih di payun surne nya usaha mah tina naonnya mau dadengkul biasa jadi duit ya kasih dah digentra itu nyawa dikumpul geus diamalkeun Pancasila ku dewe lain akang leu jadi budak kieu budak akang naon jadi budak kitu akang fitnah teh kamalinaan make budak-budak eta teh menjatuhkan harga diri orang lain nama baiknya kan kulan kanyata itu gede lain nama kayak nyebut budak kadewe eta sugan akang lan itu pada dirieukeun dengekeun dewek dek lagu baheula mun urang ngesahadat hirup ulah dek basilat Allah moadek ngalah anak najan urang acan salat tapi ngutus malaikat lamun hante gancang tobat kumaha naon we alah cing kasih dawala ka dieu gitu ting da si dawala tengan hulang-hulang jiga geus papangihan ulang gitu aya waktu ulang wae cenah teu kunaon atuh waktu kuring panggih jeung manehna hate leutik nyarita aduh manisna waktu kuring wau aduh bagjana hate ngan keur manehna aduh endahna babarengan sauyunan silih asih saat ini hemat pahet janji moal buka deui unggal Sabtu sore datang ka manehna waktu kedal ucap ka manehna resmi ngajak tunangan geus paheut cintana pukul rangkul tresna pikeun jawabna kuring rejeung manehna hiji saati maka jeung bari gagelehean naon aya lain waktu kuring panggih jeung manehna nyaho jang kontak waktu kuring aduh ketidur nasa nyati asih aduh cemburu babarengan
benten aya putra Panano mah alah Putra Yoyo salah si lain mah lain kitu kuduna babarengan sauyunan silih asih saat timiheman pahet janji moal puka deui unggal malam minggu apel ka Cilalu cing kasih gareng ka dia gitu ka dia gitu gancang gitu gancang gitu digalentor dikolomoh diciuman diusapan diayap disasar-sasar kapanggih liangna ngeunah kadengena cingpe dimukeun nu kitu jalma keur naon porno salah Kang Udel nu nyuling digalentor dikolomoh diciuman diusapan diayap disasar-sasar kapanggih liangna ngeunah kadengena nu nyuling bener tayeuna tarucing anu kadua nu ti luhur gawena ungked-ungkedan nu ti handap gawena ngan peureumbeuntah cingpe dimukeun nu kitu jalma keur naon belu porno sia lain Kang Udel nu ngaragaji ti luhur ungked-ungkedan ti handap peureumbeuntah sieun ka pereungpeunan bener sok ayeuna tarucing dewek pangikeun ku ilaing budak leutik make baju jubah siraru lain naon make siraru budak make baju bapana budak leutik make baju besi tutut lain naon budak saraka wah yang beras awak kejang sanyana bapak ngahaja ngumpulkeun ila laing ulangan ukur sempal kapiguyon ilaing kudu milu tanggung jawab keur kapentingan para pangagung keur kapentingan urang-urang sakabeh rahayat sajumlahna kumaha Pak bapak deuk nanya ka ilaing naros naon Pak singkatan naon ai opsi operasi bersih alus 100 ta ilaing singkatan naon ABCD dawala akal budi cari duit 100 singkatan naon narkotika gareng negara akan rusak kalau orang tidak iman kepada Allah 100 bahasa Sundana Pak cing negara bakal rusak lamun urang teu iman kanu kawasak alus 50 tambahan dipunten bahasa Inggrisna Pak sok bisa mah bisa wae tiger in pedos in peding meledak wae nah da Inggris mah produk plading pelenghir suna nu kitu mah bangsa peledak peletak pelenghir peleding malain bahasa Inggris potong tas sigareng 200 waduh kabobolan punten jadi mali singkatan naon ganya epot alah sami sareng namanya ku sigareng lah ganyaran jahanam pang disebut ganyaran
cek nu beuki jeung nu resep pang disebut jahanam teu dimeurangkeun ku nagara jeung agama nyaheun kalayatna bisi bejad moral muda budi nu aya di urang 100 kitu singkatan naon AIKB gareng kolor babah Israel ilaing da bala keluarga berencana naon hartina keluarga berencana nah ai bapak kukuring diwar-warkeun keluarga berencana teh saperkawis nagara urang teh nuju berkembang kudu maju-majuna nagara teh ku kuatna rakyat kuat teh ku sehat di mana rakyat deuk sehat lamun ti taun ka taun pelenung deui atuh nu kadua disaimbangkeun dina kalahiran jeung kamatian per bulan wetong per tahun mun kalahiran aya 1 jutana kamatian ngan ukur 1000 tada ting jejalna ieu penduduk lamun teu sadar berkeluarga berencana nu katilu disaimbangkeun jeung daya kamampuhan sang suami bener contona pun lanceuk sabari dia kaboga budak 43 di mana sakolana boro-boronya kolakeun keur dahar ge atuh da parebut teu pan kuring mah boga budak teh 2 lanceukna geus kuliah adina ena geus di SMA atuh indungna jongjon masak dangdan kuring balik ti pagawean teu kabita ku awewe sejen da pamajikan ge ngageulis wae karasa keluarga sejahtera jeung bahagia teh lain ku tahta harta jeung rupa ku video cicing jadi keluarga sejahtera jeung bahagia teh dahar seubeuh pake teuh imah pageuh jeung pamajikan unggal peuting ngeureuyeuh tapi jarang ngeureuneuh heuheuy deuh kulantaran Purwakantina dina program alus 300 penteuna nah ada kuring ge peunteun mah tuh dina Purwakanti moal eleh ku Sidewara naon lain Purwakanti perjuangan kumaha tong sungkan yang hareupan lawan di medan perang ulah deuk eueuh pikeun nyangka musuh anu tangguh tong risi kupati ngoning bebela lemah cai keur abdi nagri misi 100 alah deuk Purwakanti naon aya soal Purwakanti tinaanya pak sing sok ala kadalah datang-datang lapar hayang dahar bag jawak bayawak calawak mawa bakakak ngadangka wow tinau nya pak sing sok terus tunyung tuyul bulung kuntung suruh 77 bungkus kulu dugul buuk bulu kusutun bujur uju buduk tinao nya pak pok ngomong bodor nong tetpolok boboko kosong molongpong hong kosong tolol tina nya pak sing sok eleh teteh gegeler belek-belek cerewet deet yey tinainya pak ibi gigi iis di sisi bilik di pipir kiri minil biji gigi tinainya pak Leuh cek leput leur enteng berem sereuleuh leur cehep sanajan Purwakanti kulantaran teu puguh misina potong 50 waduh suwe lain namahan peunceun sileng mah negara geuning kalah ngurangan beunceun da kitu jadi misi mah kudu anu aya pulunganana geraya kuring misi agama singpek
sanajan ngahantem adan panon 2 kalimpudan molotot kawas lampadan muncanya hok lapat badan teangan masing kapangih datenya tejauh tinulingih kawasangu asa kegih cek urang Jawa mah inggih teangan dukun lepus ku urang kudu ditepus komo mun make kerpus ngarahnya hok ilang sama meh pupus teangan ilmu nuletik tungtut seetik beres kencing kawas galatik kan kade salah seetik 100 Allah munjung ulah ka gunung munjung ka kudu ka indung 8 bulan indung kanung papasten ti Maha Agung muja ulah ka segala muja kudu ka bapak 8 bulan bapak tatapa ngucapan bari rampak mak indung nganung bapak nu ngompak kulantan aya pornoan potong 100 nah ileng mah dipotong wae neng sentimen ka urang bae nu make ngompak bapak senti syukur singkatan naon ai pemilu pemilihan umum carana aman tertib bebas jeung rahasia syukur sapraptanipun Gatot Gacaprapta kapayun semalurah kuda pawana maman nirat tangan teman sewu manggulingan maman nirat tangan teman sewu manggulingan mimit wilayang ran wasmar ieu kaula wa Bapak benarak kuana unyuk sumanga wa nyangakeun semah pangabak ditampiwa kali perkawis bilih aya kalepatan ageng sumawon tenari paralun malum anu kasuhuna dan jemar hampura anu ditenang sanaos ti kaula teh bedana urang silih apunten abdi pun asa jingga aya nyalakeun semah pangabakti cewa ditarima pun cageut sae we kan syukur pun sae abdi teh ai lahir mah mung batin menyakit saena jasad teh ku isi pesak Kang abdi mah pesak kosong madu kada lalung se abdi dawala jangakeun semah pangabakti ditarima dawala cager sae sawangsulna cager kabeh abdi gareng kan tos lami tetepang tiraku agan teu sono ka abdi percanten agan mah tara lebaran ku artos alit nasihat sagala jo kana duit kalumba teh damang cager maneh sakadik deui cenang dina cungcurungan henteu seueur mung 500 ai 500 mah tuh aduh gejala infeksi meureun oge ulah teu bade ngatumaros anom sumping sanes wanci tanpa ibrat ti angalna aya pikir saeunaon wa kaula diutus ku Kang Jengeyang Begawan Kesarpa leres diutus naon kedah ngala buah Sumaretna nu aya di alas Kamiaka ai buah Sumaretna teh kangen naon maksudna dupi buah Sumaretna teh kangen naon kan sami sareng kumaha ngabulet lanyod kekedan lambang kajat nikahan pahlawan upama kaula ngamilik buah Sumaretna bisa mawarayat kana adil jeung makmur oge jadi contoh para pahlawan marcapada umumna
Demi kepentingan negara bangsa mah uak nyingkirkeun dua panangan kiwa kalawan tengen. Mangga. Sepi pamrih rameing gawe hoyong kamana anom uak bade ngiringan. Pot maneh cing Ridho. Ih abdi mah Ridho we kan. Kaleuweung kareuma ka darat kacai. Ridho mung abdi mah pada tumaros we da abdi bade mekal nyalira teu wasa. Sin pajarkeun ngahinakeun kaagaan teu kudu. Dawala agan dipenta Ridona. Ih nah tos sabaraha turunan abdi ulun ku maula. Mangga reng cing Ridho. Mangga abdi mah Ridho we. Ridho margi agan mah ka abdi mah pan di kapungkur sok masihan artos wae. Punten agan mah ka abdi mah pan alah abdi mah kasadayana juragan anom pager. Padahal kan dacan pernah masihan ka abdi, tapi ku abdi mah agan disorkeun sering agan masihan hartos ka abdi. Ieu. Nuhun. Kana deui teh dipasihan sabaraha ku juragan anom? Goban. Sabaraha goban? Goban 3.000. Logai pisan loba gaya Ai goban teh lain 3.000 belegug. 1.250 goban. Ieu mah nu bodoh jeung nu belet. Goban cenajang ceuk ieu 3.000, ceuk ieu 12,5. Goban mah da umum. Goban 500 perak. Dewek ge sok ngadenge ai 500 perak mah lain goban. Gope. Ai 100 Pak, cepe. Ai 200 nope. Ai 1 juta cetiong. Apa bapaknya? Ai goban Pak. Mun bede disebutkeun ku goban ku sigareng. Cek sigareng sabaraha? 3.000. Cek ilaing epot 1.250. Cek ilaing da bala 500 perak. Tah, tiluanana salah. Ai goban teh 2.500. Jadi ilaing teh dibere sabaraha gareng? 3.000. 1.500 ewang jeung Bapak. Paingan. Anom? Wah, mangga urang miang kalas kamiaka. Ih mangga. Ayeuna. Terus. Hayu pot? Mangga, Pak. Dawala? Mangga, Pak. Reng? Oke. Nah. Jadi abdi kudu mangkat enak sareng ente Bapak. Nah, makanya dah. Gaca semarurah kuda pawana asta jinga udawala nalagari
nanging di satengahing alas banawa sapring hadidat salah dicegah kuat dia balat siluman sumara kamane kanti kagak. Ada orang yang berani masuk hutan kami. Berhenti dulu. Wah, mangkeun. Urun jalan. Urun jalan. Bating paruringkak putakala lodra bumi belah kardia padawang iblis bating paruringi setan bating paruringkak putakala lodra bumi belah kardia padawang kaget niraan ningali balat buta anu ngahaja nyegah di alas banawa sapring hartina salah margi parantos biasa tiasana hirup di alas banawasa tiap aya nu ngaliwat dicegat kalasan satya melajang tengah Gatot Gatsa kairing pabongan dicegat ye kualat alun tinirangan tika wadia balat siluman. Orang bagus berani masuk hutan kami ini. Siapa nama kamu? Orang dari mana? Dan mau kemana? Pot, abi kan? Kumane jawab. Lah, agan maka pengker bae. Itu bahasa Melayu. Kene kabi. Repot. Orang pendek-pendek tampil ke depan seperti kera. Ai kera teh naon da wara? Alah, nah bodoh pisan kera teh mun urang mah kasep. Iya. Saya orang kera. Kamu tidak mengerti bahasa Melayu. Bicara kayak orang gila. Ai gila teh naon da wara? Mun urang mah gila teh sieun. Oh jadi itu sienen kuda beh? Nya. Siapa nama kamu? Iya. Orang dari mana? Tidak. Dan mau kemana? Belum. Kamu punya nama? Iya. Siapa? Tidak. Mau kemana? Belum. Cing. Kuring kaharep. Orang tinggi-tinggi tampil ke depan.
Wajahnya seperti burung belkok. Hei, jangan menghina pada orang lain ya. Sebelum menghina, periksa dulu badanmu sendiri. Kenapa punya gigi sampai di hidung? Coba ini seperti lokomotif di belakang kamu. Siapa ini? Manuli. Ini nyamaan. Coba itu. Kayak badak. Siapa itu? Bertanduk di mulut. Waduh, besar ketawanya ya. Itu tuh yang belakang tuh. Itu kayak apa itu ya? Kayak serangka runtah ya. Lain runtah sampah aja. Menghina binatang. Jangan menghina. Kamu juga jangan menghina ya. Siapa nama kamu? Nama saya Dawala, ini kakak saya Cepot. Itu adik saya Gareng. Orang bagus yang barusan pergi. Itu beliau saya bernama Gatot Kaca. Dia seorang pahlawan, pembela nusa dan bangsa. Mau kemana? Akan mencari buah Sumertna yang ada di alas Kamyaka. Makanya saya minta izin untuk lewat sini. Tidak boleh. Tidak kasih uang, tidak kasih barang, akan saya bunuh semuanya. Oh, jadi kamu udah biasa ya. Makan, make, terutama kehidupan kalian ini. Tiap hari mencegah orang yang lewat sini. Iya. Apalagi kamu tidak kasih uang, tidak kasih barang, akan saya tangkap semuanya. Sebelum saya ditangkap, mengadakan perlawanan untuk membela beliau saya dan teman-teman saya semua. Berani? Tidak berani dengan apa? Ayah, angkat! Kurang ajar siapa datang. Aduh. Telenges ya dengan aing dikadek nepi ka buntung. Aduh aing teu sadar. Ieu anu irungna panjang. Ieu anu irungna nyingak nenong. Nah ya dimakan hayang. Nonyok neke ketek anjing teh. Ampun. Gatot Kaca. Semar anom parantos bubar katamuran tah sakaemut wa tiap perjuangan seueur halangan rintangan sok hasil mangga en metras bea kalas kabiaka banget. Wacapa wontening alas Kamyaka buah Sumartna dijaga ku Hanuman Sumarsana nanging pangpayuna sumping ieu alas Kamyaka aleutan wadia balad Astina mamrih buah Sumartna kange Lasmandra Kumara. Kaget Sumarsana ningali aleutan Astina.
Kumurus swarawan lara kadia lamak jalan
Kanoman Sumarsana kaget kasumpingan alutan wadia balad anu diluluguan ku Resi Kompayana. Tumenggung Jayadrata Bang Aswatama miwah wadia balad alon tenerangan di Kahanoman Sumarsana. Teja Sulaksana Teja Nira wong apecik wong aya katon sinten panci dengan mupuntil murmatu daya bana banyak karang paminangan non maksud tumorojog amparalapan. Ite bisi sampean teh apa ieu Resi Kombayana teh ieu kaula Jayadrata ieu ini kaula Bang Aswatama pun anak si John Ben si Payu kaula kita ya bulan kaula cintrai marmoi kulai kaula citrasana kulan suhun di mana di Astina maksud lain lantung tamu laku lempang tanpa saja yakin ngemban pancen angger sinuhun jak kapitana angger sinuhun teh nampi wang siting dewa kedah mamris buah Sumaretna tiap ngamilik buah Sumaretna bakal jadi raja utama kange putrana nu kasep Raden Lasmandra. oh mara iwalti kange nu kasep Raden Lasmandra komara Raden Sabralamangan mentawidi kaula dek ngala ieu buah Sumaretna sanyana buah Sumaretna ieu teh kaula nu hak sabab cik dewa jaga Sumarsana kumaneh mun ieu buah Sumaretna eueuh nu bisa meunangkeun pimilikeun maneh tapi lamun bisa ngelehkeun maneh ieu buah Sumaretna widian sina diala saha jalma anu bisa ngelehkeun maneh jadi dikala buah Sumaretna kudu bisa ngalengkahan bugang kaula sabedasna monyet sorangan sahengkerna wadia balad samakta parabot perang geus disiapkeun kala nulak cangkeng dina kelek asa gining aing teu deungeun pinter aing teu batur asa aing uyah kidu anger Jayadrata ulah Aswatama buat Kangjeng Rama tong dililakeun si Sumarsana kepung bakul buaya bangap hayah tiba kena kasaktin Jayadrata oh so iya tiba kena tampanan kasaktin Bang Aswatama waduh Bob Aswatama tiba kena Desa Pirat Kadijaya kalah ngalit wungkul hayah teu bisa ngelehkeun kaula nihil maksud sampean di kala buah Sumaretna aduh
dasar korawa Mayang. sakali korawa tetep miyuni laleur aing ngagemrongna nya digebrig saeutik rabeng boro-boro ku pandeungel gede kateke saeutik tobat kagebug saeutik ampun ada kapaksa eueuh di jalan iwati megat saha anu hasil buah sumertna urang penta urang beli mun ku duit sabaraha hargaeunana mun hayang ditukeran ku emas inten berlian sakitu we paman sakitu we ama sakitu we fulan sok nyebut keun urang intip saha anu bisa ngalabuah sumertna engke urang pegat samunurna wadia balad korawa sapraptanipun bang-bang suteja anu diring ku are Setyaki Padma negara Prapta kalas kabiyaka paman naon itu jigana tuh ayam monyet anu ngaran Sumarsana teh moal salah baga caketan deh
Satanira ayaring kongkonan samia pada lumampah kaget niraan ningali ingkang neme prapta lawa kaget ningali kasumpingan Bang Suteja kairing Arya Satyaki Padmanegara lami-lami ngandika kedaling nisan Hanuman Sumarsana. Iya saya kaula Suteja utusan ti Dwarwati kaula putrana Kangjeng Rama Sri Mahabetara Kresna Raja Dwarwati. Ya jadi kaula Padmanegara anu ngakaja datang kalas kamiaka ieu ngajajabkeun kasep Bang Suteja. Maksud kaula teh deuk ngalak buah sumertna menta widi sarta bere jalan kaula deuk naik kana tangkalna. Bisa buah sumertna diala tapi rebakeun heula dadak kiwa kalawan teger. Kurang ajar ye Hanuman Sumarsana wani sampean ka kaula ora wani teh ngapa sakarepmu aku lain tega pati tega lara tega sekal sabuk bilang tante sini tak kalau iya sampean teu kuat hayangnya urang temongan cakra udaksana amanat ti Kangjeng Rama barang ditemongan cakra udaksana teu aya dikasihna Hanuman Sumarsana iwati ku cakra udaksana margi cakra jama ngalih-ngalih warni mindah-mindah rupa bisa muncang labuh kapuhuk kebomuli pakandangan keris mancing barangka ngagebur ka dia malam tu meraping api name dicepeng ku Suteja atuh Hanuman Sumarsana teu aya deui kasihna iwati ku cakra mabur ti payunan Sumarsana lompat kaman hayah buat tuh paman mabur mangga urang ala buah Sumartana